أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bitaklimihi kiai kumagaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana dek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur. Mun dibere ilmu teu dek dibikeun ka batur kufur ngaranna. Lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu dek dibikeun ka batur kufur nikmat. Dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi. Lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur. Geus syukur teh eta ka murid, alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat. Lamun pamarentah biadlihi syukrul imam biadlihi syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asal jana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun nu sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nyana teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi, imam biadlihi, lamun nusugih bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan. Ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok mondok. Jadi haju kahartipan tah. Oh, kos kitu. Daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan nah camat teu jujur kufur, polisi teu jujur, abri teu jujur, bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama
si Surya bener dan itu si budak acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya cak bos ya Allah. Dharma 2 Ali tiluan berarti. Aing titip jabatan kementerian sia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun pate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ieu lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyieun tes 2 bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teu jujur aju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok. Laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aing nyadiakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aing nyadiakeun neraka. Sakitu bae, andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu, cak masyarakat, henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedek nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Saya nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus, sorga. Amal goreng, balasanna goreng, neraka. Janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing dia kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaon? Ai itu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah baku dia kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah nempatkeun, bah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosisna tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur.
langsung tebak ku Allah dibere sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyat. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sakeudeung. Bangsa 1999 tahun lah. Kayak antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Suratul An'am makiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makiyatun iku kang bangsa mega illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah al-ayati salas tutugakan sira ing sakeh ayat kang tatalu wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu al-ayati salas tugakan sira ing sakeh ayat kang tatalu wahya lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku 105 lan 5 awasitun tawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat dia Allah Ar-Rahman kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia. Ar-Rahim itu kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bimuradihi ta'i jinis puji wa huwa lanu ta'i hamdu al-wasubil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadoya Allah wa halil murad lan nada utawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bihi kadoya iman bihi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalem bihi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sake kaihtimalan apya dua kang utawi leuwih maedahkeun ihtimalat iku asade sukang kaping 3 golahu Syekh ngucapuing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang adamel ya Allah tawayladzi sakhe langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakhe kang den damel linazirina kadoong kang ningali kabeh. Wa ja'ala zulumati lan dadakeun ya Allah ya khalaqat tegese gadamel ya Allah az-zulumati sakhe pepeteng wan nur lan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya
wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lepas zulma duna wala orana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulma wa hadza min dalaili wadaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulmati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggal Allah summal ladzina kafaru kari-kari utaung akeh kang pada karupur ya ladzina kabemaki bi hadza dalil sebaratana jumeneng ikilah dalil bi rabbihim kalawan pangerane alladzina ya'diluna iku mengoye ladzina kabe ayusawuna garo tegas madakeun ya ladzina kabe ing liana rabb bi ibadati ing dalam ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun Allah alam min maradihi wa Allah iku alladzi khalaqakum kang ngadamel ya alladzikum israka bi mumtinin saking dut yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa siraka bi adam tegese kangjeng Nabi Adam minhu saking tin summa qada kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadue sira kabeh tamutuna dan tiait kang pada marati sira kabeh ing dalam narikan narima tutug gaya ajal wa ajalum musamman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indau ing dalam sanding Allah libazikum kadue den tanyakeun sira kabeh summa antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kuffar wa aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang sira kabeh tasyukun tegas marang mang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba's bada ilmikum ing dalam sausana waruh sira kabeh annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira 'alal ibtida'i fa huwa 'alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ngawiwitan bahwa kumakote yang manalal iadati ngatase ambalani ku aqdaru kang lewi kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah alam bimaradi wa huwa lan utawi ya al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang ari mungkah kadue den ibadahan bisamawati ing dalam sake langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wajharakum lan jahar sira kabeh aymatu sirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sira kabeh lan barang kang ngalahirkeun ngadengakeun sira kabeh kalawan maing dalam antara sira kabeh wa ya lamun nuninga ya Allah madaksibun ing barang kang ngausa sira kabeh tamaluna tegese migawe sira kabeh min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allah alam bimuradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegas ayat Mekah tegas ayat Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah bidal Qur'an saking Qur'an ilakan wang ana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bi
fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimara dipagad kadamu maka teman-teman ngagorokeun ya anu maka kababilaki kalawan bil Qur'an tegese kalawan Qur'an lama jauh samangsa teka ya aku ningali maka fasawfa yatihim maka besok bakal tukang ningali maka amba wa pirang-pirang akibat awakib makanu tegese pirang akibat barang kang ana ya ali maka kabekalan ma iku yastahziuna mi ngaguguyon ya ali maka kabeh. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalahat tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qaddarullaha pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talat. Balik ngaji di talat. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talat. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka di talat. Sok ngaji ka Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek jero teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai masyaallah. Iyalah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban. Wah iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mentak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep
karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun, dibawa ku malaikat Jibril diiring ku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat tu diringkeunana ku 12.000 malaikat, lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah bakalna aya mafatihul gaib. Muhara ya mah. Lain leutik-leutik ayat, ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran ni mai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ke Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat, Fatihatul An'am wa khatimatuha. Lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu. Tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah. Luar biasa ya kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan aya man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta. Naye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat teh. Mentak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sabenerna mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Hendak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna
jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat ieu. Mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun, dek ngawaswaskeun, dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu matak sibun na ieu setan ge moal kuateun. Moal kuateun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngredit ya nu itu ge aman pan. Kiai ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui bae. Eta setan tak kos kitu. Baik embungkeulekan maupun bisikan hati. Nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari. Tapi ieu anu di jero hate. Eta teh lamun urang sering-sering baca ayat eta moal. Nah, naon atuh make jeung ngredit. Mun boga duit meuli malah-malah sapira dunia tuh. Eta bisa kos kitu tah. Nah, ieu lumayan ye. Berarti ayat pohara ye. Jadi berarti jang niiskeun hate, jang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu, jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa. Loba jasa. Teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu. Insyaallah haja urang na elehan bae ku setan. Eleh bae ku setan. Boro-borona naon teh ulah neuleu awewe bae ulah neuleu awewe. Asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang, henteu biasa bae. Biasa bae hate teh ditutupan ku setan. Deureuss anu ngaranna nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleu. Kobo nu putih mah atuh terlena. Sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh. Cek jana lain deui jeung nu di imam. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetangtu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Namun cek ahli usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun. Isi mufrad ditendenan alif lam. Itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere panyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Teu pernah Kangjeng Nabi. Biasa bae. Biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae. Apa pernah nyebut adun teu? Doang itu pernah. Doang teu pernah.
Allah bae Allah 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 ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak ieu sakitu ngedengu datang ke tetangga nanya ke aya teh si kebong adu tanaon ngedengu tak kakarak dibere rieu doang kakarak dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus pufon dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoun kabeh sadesa nyahoun tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoun kabeh lantaran nana kokoal auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji moal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat ganteng amat geulis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kitu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh panaing mah maha rohim aing mah maha gopur puji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna riya ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang ka alam ku pimitohaeun ih cak Gusti Allah aing nu nita si hayang kalemna lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok hayang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha nu Gusti ai sia hayang dipuji ku kasep ai kasep nu saha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia mun tayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga
kudu dicaritakeun ngaranna. Dulu mantan bupati. Hina, dulu mantan presiden. Hina, apakah Soeharto mulia keur hina? Cabut ku Allah maziahna. Awas ya, nu dek dibanggakeun ku sia teh mana? Nu aing kabeh ge alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Gusti Allah. Iyalah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita. Tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae ge. Teu ceuli. Moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia. Sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyahonya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa takos kitu teh indah jasa mantak santri mah asal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga de bisi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu bae ngana dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh teu bilaga bener dimantekan dan mantek urang ge nurutan di ka dieu bener cak babajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah. Nah, iyalah khobariyatun lafzan insayatun manan. Di mana kanyahoan khobariyahna? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah. Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung. Ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Aisyana muji henteu. Aisyah muji apa henteu? Ieu mah dongeng. Carita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu. Kadieu sia. Ieu bahasa aing, ieu bahasa muji teh pos kieu aing mah. Ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayam. Geus ta'adub ka Gusti Allah, aing mah bahasa muji teh kos kieu. Lantaran isin pun tapenta ka Allah, geus nyaritakeun doang gede-gede nama menta. Kos kieu bae, Assalamualaikum. Jehe jasia anak ye. Ka bapa datang. Sehat alhamdulillah, Pak. Lain sehat-sehat teh aya awak mah. Aisyah aya naon ieu? Kieu, Pak. Anak nu hiji deuk sakola. Duit teu boga. Dongeng kan tah ngaranna dongeng kan. Dongeng eta kos kitu tah. Aju kuari ieu adina merjel deui. Aduh, rumah sakit can kabayar, Pak ieu. Kuari ge di rumah sakit keneh. Aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit. Eta kan dongeng. Eta bapana teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna mah Pak. Nah, Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge di bloon kabehan panamun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu atuh heuh, Pak. Atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia. Itu bapana goblok anakna atuh. Eta mah kos kitu teh teu nyaho bahasa. Teu nyaho bahasa. Atuh kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit teh pamajikan di rumah sakit keneh can kabayar. Nunggu kabayar karek 2 juta kabehna 8 genep juta deui, Pak. Juk atuh ieu murian deui tata kakana nu orok. Ju itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Geus tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketunggan bawa ka mana? Ya, datang mau martil. Tah ieu
bahasa bilagah teh kos gitu indah jasa. Jadi teu kudu minta, bah. Masyaallah, kula mah tulungan we ye di rumah sakit-sakit tuh eta henek ka bapak. Eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae dareupeun bapak. Oh, atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot, sia kasusahan atuh berarti sok kolot ge milu susah. Geus bae atuh kono mah tungguan heulanan. Sia boga surat sawah teu. Bu eta mah jual heulanan. Da kolot blon eta bos. Lain nambahan sawah. Pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah. Nu aya. Aing atuh hayang peperet dina salah sia sarua. Sugan bae ku sia dijual mal aku 20 juta, sia butuh 10, aing 10. Beuh, cak kolot cak anakna. Puyeng aing boga kolot ka sia. Tah, eta teh kos kitu. Okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol, aku cinta padamu. Ha, teman teu bisa aeun tah kos kitu mah tuh. Tidak teu bisa aeun, cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu, hatiku merasa teduh. Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memaca kitu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero mah berikanlah secuil cintamu. Aisyah, atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia. Emang keur dongeng dong ge, keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun ma'nan. Pajang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak we ngeunaheun. Mantap pondokeun anak. Kumaha rada jihabek. Ieu tah bahas kos kitu bae ge angel tah. Jadi lamun geus ngaji mah atuh berapa ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah. Atuh beda kena kadituna. Tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah, mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh, ieu mah kan per kalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunana. Ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qududiyat. Qududiyat ninahin. Dek pake samar kondi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapak ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui teh naon deui atuh aing karunya jak ka sia cak anak karunya sih teu mere belakon. Aduh masyaallah paling engke dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin.
sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ieu kunaon karari itunya? Hara rese ya urusan. Gara-gara alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini itu bahasa setik mah. Alhamdulillah. Nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah be. Tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat. Atau bisa bae deh kukumah hamdan, ahmadu dan lain sebagainya. Tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah. Sebab bahasana lemes luar biasa, muji pakai bahasa carita. Masya Allah. Aya muji hamdu. Ieu di dieu wa huwal wasbil jamil. Lugot teh cek lugot ma al wasbil jamil ku bahasa. Urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna. Urang memuji gelis amat lugot, barahan amat lugot ngaranna. Lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman. Pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tak ieu kakarak pujina, ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Ku ari urang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti, teu ngomong. Pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong. Urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong, dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan, rasa syukur sia ka dunungan sia, muji ngaranna. Begitu datang ka dunungan langsung ka dapur. Bersihan ka dapur, kote. Terus bersihan jukut-jukutnya, sasapu, ngepel dan lain sebagainya. Eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan. Geus beres, kue bersihan. Cak dunungan garong atuh ieu mah. Tak eta muji daripada ngan kusungut doang. Ngan dibere kusungut doang, eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu, koret dan lain sebagainya, eta teh geus muji. Cak dunungan, Masya Allah, kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara rezeki, katut jeung kue na bersih. Judungan, mendingan mana tak ngen omong doang, jukut nyemrung. Daripada teu ngomong, mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa, mending mana? Atau mending lesa ngan dibere omong doang, jukut nyemrung, tai kotok ambalaya, di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya. Aing dibere omongan doang, tengenahin. Tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh. Iya ge, urang ka Allah ngan ngomong doang. Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim. Ai salat henteu, ai puasa henteu, zakat henteu, blod cak Gusti aing. Emangna naon cak Gusti? Pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta limit anta zimil munim.
sebabnya namanya nikmat ke orang lakukan puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya disyukur syukur mah syukur bahasa orang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi orang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere aku aja Samsur 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur tata bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brak sujud syukur lantaran nyana dibere ji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teu boga aya jol aya pohara jasa pantai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun diberi ilmu tedek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah tedek dibikeun ka batur kufur nikmat diberi ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi tedek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat lamun pamarentah biadlihi syukrul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran lamun teu boga nyana teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi imam biadlihi lamun nusugi bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok mondok jadi haju kahartipan da oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae
lurah loba omong jujur hente kufur berarti lantaran dititipan jabatan. Nah camat teh jujur kufur, polisi teh jujur, abri teh jujur, bupati camat kuabe gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnya terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat, mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu Muhaimin menteri naon ngaranna atawa ieu nama menteri gitu agama sangaran menteri agama. Oh teh si Surya bener kan teh si budak acak-acakan sana agama aing di dunia. Aduh Surya cak Gusti Allah, Dharma 2, Ali 3 berarti. Aing titip jabatan kementerian sia teh dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu, ulah digunakeun pake organisasi, ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia. Jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang sia lain jang sasaha. Teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes 2 bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur haju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Kabeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2, aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan, kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aing nyadiakeun sorga, sia teh jujur sia teh adil aing nyadiakeun neraka. Sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu cak masyarakat henteu ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing deuk nanya padahal aing nyaho aing bepan pangeran tapi tetap saksi mata. Tah ieu nu bakal ditanya lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Teu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balesanna bagus, sorga. Amal goreng, balesanna goreng, neraka. Janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing dikasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nang istrika tapi na dek diteundeun di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menang istrika kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah baku dia kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah nempatkeun bah. Ai sapatu sok da di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu.
kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener mah abah mah dosisnya tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sepatu dipake di suku adil, lamun sepatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ya balikan deui aya nu bentuk syukur teh geus teu kudu omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyat. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sagede. Bangsa 1999 tahun lah. Taya antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit, nu ngadamel 7 lapis bumi. Dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khossahuma bizikri henteu manusia, henteu hewan, henteu gunung, henteu laut. Lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi. Azamul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu ku urang panggedena langit, nu kadeuleu ku urang panggedena bumi. Datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. So buade kumaha meureun tah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ieu mah hitung-hitung paeh bae. Emang gua hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang. Cek keluarga geus dadah. Moal ka panggih deui pasti ieu mah ieu. Moal ka panggih deui, moal ka udag. Gede teh gede. Gede sa Asia teh gede. Amerika gede, ngan pang gede nama benua Asia, pangletikna benua Australia, letik nama. Tapi gede Asia, nomor kedua Amerika, nomor ketilu Eropa. Nah, gede jasa, encan lautan-lautan anak. Langit ke pohara jasa, langit. Teka dulu. Tungtungna langit di mana teu nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana. Aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli palak, bulet bumi. Bumi bulet, komar bulet, bulan mata poe Samsun bulet, Zahra bulet, Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet. Planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet. Dia ngabogaan poros kabeh ke ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae
padahal mawal qamara qadarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April, Mei, Maret berarti marhutun, Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilahna wah beuki angel wae mondokos kieu geus angel bagian geus engke aya Jat Samsonan gitu simal aya janum apantun mesanhul yuljalhul agasus sepsumjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ia adalah buruj simali berarti perjalanan matahari adalah kaler okbizun nop asdun deskozun abdal janjantun septun eta adalah janubiun kaditu berarti engke burujna adalah simaen janubi kidul mata kurang dalam bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu tina bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nu almu palak wal qamara qaddarnahu manazilah ta'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazilah ta'ada kal urjuni ta'ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae gitu jeung kitu la syamsu yang bagilah antudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia dirinya la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempang nah kareta cak tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta teh aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka dieu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna wah hese-hese teuing teh nu mata diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji sia palak, jang sia bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Lolos. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Ih, atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran
Gusti Manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz. Masya Allah. Berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka-7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril mah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah. Jujur jas nah tuh aya lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur embung ih cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ke Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tak iya ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru Masya Allah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu na jeung Gusti Allah karasa jasa deukeut na jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseri-seri Allah teh asa seri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah hudang isuk-isuk moal aya marah moal aya jelema nu sok hudang ti penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakalna moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah madini mana kaberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur keur salat kieu goblok ngomong dia beres sholat langsung ke meja eta ketin marah di hei kopi atuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh pan duit tadi beres sia sok ngomong ayo gua tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokkeun bol seng tah langsung tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebeja emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy, tambah bawa seng, paingan pek deui. Goblok sia cakna. Eta akibat teu penting teu hudang mamarahan. Mamarahan. Nah. Ialah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah teh panu ngadamal 7 lapis langit. Masya Allah, encan nu lain-lainna. Haju eueuh nu nyaho kalegaan langit. Wal arda jeung bumi. Di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya
ai emas onom teu kudu jerotana di Brebes dia loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan alladzi khalaqas samawati wal mentak puji ka Gusti Allah. Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu kurang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran ai zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ai nur mah talika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan ka karakter sikap saya tik we teng teng kayak nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hesetetan nu mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung deuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik teh gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeuh digisik-gisik mata wah ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat jelema tetep bae nya encan dibukakeun dipantaukeun muhuluna kunaon hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng jasa handeuleun anggal deui golepa awak pagagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat
begitu udang jam 2, Masya Allah. Nikmat jasa. Langsung udang ngala wudu. Set. Allahu Akbar. Pas tahiyat teh salam deh. Sarwana. Tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting. Teh lah. Iyalah. Wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran. Sakitu geus jatamun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poe sa Allah, nu nyieun caang sa Allah, iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae blot kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah, nu nyieun caang jeung poe sa Allah. Percaya atuh ka Allah bahwa Allah teh pangeran. Henteu abdi mereka patung bae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus caheun nya ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeueul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun. Buada teangan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deka batu bae. Geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran, tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajal pangeran, Isa masih pajar pangeran, batu patung pajar pangeran, kayu pajar pangeran. Nauzubillah min dalik. Nandakeun bahwa Allah teh pangeran. Dalilna aya dadamelanana. Naon dadamelana? Langit bumi poek jeung caang. Teu arti mun aya dadamelana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dadamelanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Deuk jaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam, asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wassalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.